Wes oke kamana mon kamari janji arek mantuan ngored cenah abot we ak mantuan gawe tetulus aing geus unyak anyu ka warung geura mun kitu jeung kitu we. Heuh, bangkit mantuan ngoyos. Dikeling-keling umi teh ku abdi teh. Eta sare we ngagogople. Geus borang bajar teh geus borang cenah arek sare deui teh saboro teuing. Teh umi ka dieu ngutuk. Da beas beureum mah ke maha moal dibere sok beasna. Di titah mah aya Kendul pengendulan we. tuh aya lagi sare kene. Beingkeun. Hek ngaberak kitu itu berakeun. Aya beuki sangu kudu usaha. Kitu moal poe jadi naon nya? Eta tukang cicing wae. Cek si cepot oge tema tukang cicing mah kos patung teu bisa usaha arek daang di mana kudu ikhtiar. Lah Gusti Allah ge mere rezeki teh kudu diikhtiaran ku urang. Ku geuing kan gerak umi anu sare kene. Udah bae harus nantuan ngoyos teh. Beramar ge balata kene can diberesan teh hese ngaberesan. Ngayang udud aing ngunyak anyu ka warung di geura. Pulangkeun deui we. Umi naon dibikeun ka Maroban jelema tukang cicing kitu. Ayo berakeun itu ngerah alus pare. Cicing wae. Ayo hayang kamu beureum. Inga boga eta itu berakeun ngoyos ngomong arek janji arek mantuan ngoyos. Kamari arek itu ngagoikeun geus. Atuh tadi digeling-geling ti isu katang umi teh nyaring-nyaring. Oh, eta mah teh dibere daang. Nya, dong dibere daang. Da kudu dajag-jag teh kudu barang daang. Aing Bukan pageto, bukan pageto. oh, ini teh moal nya kaburangan. Mau deui anya kakara ke jam 8. Tapi udah diage-age kayak naon sare. Mun keur. Tong lah. Urang we geus barang daang. Pokok erek deui. Coba eta. Arek aya teu mana atuh. Dapat teh kudu barang daang. Geura. Berarti arahan mau nganyuk rokok. Bapana ge usaha ge teu cenah mah dibayar ku naon. Kamari geura minta sabut Cilegon ngalut. Soalnya kabur soalnya tuh. Kuning ngomongna. Kemana nya?